lawan Cinalita Malis Sumerah Dewi Aisyah ing desa Jilan pernah lan sinebut ing riwayat si Abdul Qadir Jailan duk rarai lagi ing dango anggo guru ngaos Quran beres jamaah reka luar mana aki-aki termasuk RT ngajat di belah ditu aya tatangga deui RT aya naon deui wayahna ulah kabalik aya naon kitu Kak kubu ieu kula rek cukuran anak laju kiai urang satiluna kiai Ipan jeung rerenganna Allah kabehan ngarariung aju wayahna RT ieu jeung aki-aki nu dalapanan ulah wakabalik ka imah ka mana ka imah kula heulan kula rek cukuran anak cek RT teh nu aing sarangheuk ngan cek Saibul Hajat tadi diolok ke Saibul Hajat teh ieu parsel panggedean tadi nama jeung kiai kulantaran kiai lagi eueuh imah kiai jeung RT jeung amplopna sagala RT tadi mendung kulantaran di bejaan parsel panggedean jeung aya amplopan kumaha cek RT berangkat nah itu berangkat ajeuna al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da wa ala'al badru alaina nisaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all attention. I'm sorry for malas can pen you. Thank is can pen you don't put up on tomorrow. What can you do today? Ngarti makolot. Ji suganta malohok ngarti. Kulantaran makolot nagih teu ngartieun. Bari jeung jawab salam nagih teu sumangeteun sigana kuehna geus beakeun aya keneh kuehna aya kopina susuna alhamdulillah bagus milik mama aya kopi aya kueh aya susu kula macai doang jeung tisu meureun ieu Kiai Ipan panitiana pohoeun kudu didalilan heulan ku kula aya Ipan aya dengekeun aya katerangan kieu dina kitab simana lagi hampura Kiai kasepuhan ieu mah kitab khusus warisan ti bapa kula paranti usaha mana kateranganna kieu keteranganna iza jalasal muballigu alal kursiyyi bila mana mubalig geus diuk dina kursina pasorol kopiu wa ududuhu geura asorkeun kopina jeung ududna naon kitu ududna Kiai wa ududuhu masna wa sulasa wa rubah jeung ari ududna teh 2 3 4 naon eta eueuh cenah eta mah Kiai aos sampurna mila atawa sampurna mil ngeun wayahna awasing kade wala bose wala MK ulah rokok bose jeung rokok MK kunaon li annahuma yurisul baqra wal batuqa karena sanya rokok bose jeung rokok MK eta mantak ngawaris kana batuk jeung ateul tikoro
kadangu panitia kadangu atuh gerak kadiekeun kopi nah geus sakali deui jawab salam siap nu ngajawab salam ibu-ibu didoakeun mudah-mudahan balik tidi diberi duit ku salakina 4 juta geusang 4 tahunan nu ngajawab salam urang doakeun mudah-mudahan kabehan sing ngarasup surga amin nu teu ngajawab salam sing asup angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqama dunya bi iqamati maulidan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi allazina fazu fi daril jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Amma ba'du amma ba'di wajib jaiz mumtani ingda sarfi. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah al muwafiq li hadhil walimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Al-ayah al-ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad ana awalun nasi khurujan idza bu'isu wa ana qaiduhum idza wufidu wa ana mubashiruhum idza aisu wa ana khatibuhum idza ansatu wa ana mustasfi'uhum idza hubisu. Al karamatu wal mafatihu hina idzin biyadi wa ana akramu waladi adam ala rabbi. Wa qala al-imam Ali karamallahu wajhah man azama maulida nabiyyi sallallahu alaihi wa kana sababan likiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Wa qala al ulama fi syi'rihi Muhammadun Abdullah Saibatun Hasimon manafun kusayun ma kilabun wa muratun. Ngenah eta biasa nama eta ku jaro sok disawer eta jaro aya jaro cager jaro RT aya RT Rohim aya Bos Rosid, Bos Gabah aya, Bos Satri, Bos Rontogan aya, Bos Soleman, Bos Kalapa aya. Alhamdulillah. Bos di dia balager teu. Lamun nyawer berarti mun teu nyawer eta mah cekule eta mah nyambur. Deui. Muhammadun Abdullah Saibatun Hasimon manapun kusayun ma kilabun wa muratun wa ka'bun lu ayun go libun pihrun malikun wa nadrun kinanatun wa huwabnu khuzaimatun wa mudrikatun wa il yasun ma'mudar tala wa nizarun ma'adun suma'ad nansi hatta wer biasa namanya. Oh benar saya saha
Pak RT. Ya Allah, iya Pak RT iya. Sugan teh jaro. Aing, jarona bage nyawernya. RT na bage nyawer man tuh jarona henteu nya. Bulurah aya bulurah. Bulurah aya. Bulurah RT bae nyawer mah nya bulurah henteu. Atuh kitu beta pokona namanya. Oh, can panas ya encannya. Orang daguan bae nya. Tenang bae. Tenang bae bulurah lila keneh ieu. Terus ya terus. Atuh aja cenah naon. Waqala fi kitab bisi mana lagi? Kacang cilik, kacang cinong, kacang panjang jejebengan. Si behaki gerak ngomong kami hayang gerak ngadengean. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Tong paroho ka Allah nu Maha Suci, mudah-mudahan kumpulna urang sadayana dina ieu tempat di rahmatan. Amin. 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 Nu teu amin kutil bibirna. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Tong paroho maca solawat ka Kangjeng Nabi, mudah-mudahan jaga urang sadayana di syafaatan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Tong paroho kana ngaji sangkan kuat keimanan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Tong paroho ka kiai lumayan purah magahan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Tong paroho ngariung kanu muludan lumayan aya parselan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Tong paroho kasih behaki najan engke nyarekanan. Amin. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ibu-ibu aya, ibu-ibu aya, loba, seueur, parawan aya parawan, rangdangora, nugelis, mana nugelis, nini aya, teuing eta mah eueuh ge. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ibu-ibu tong paroho ka salaki lumayan purang ngangkegat. Buah kopo, buah kopi, buah gedang di sepanan. Bapak-bapak ge sami tong poho ka istri lumayan purah ngeupelan. Amin. Ngeupelan duit maksudna teh. Para bapak, para ibu, Pak Jaro, bulurah dalil kitab simana lagi mana jan tidieu nepi ka subuh moal beak karik-karik ngeusianana. Pertama-tama dan yang paling utama tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkat kudrat dan iradatnya lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulna urang sadayana dina ieu tempat sing dipasihan taufik sinareng hidayah. Amin. Magfirah serta inayah. Amin. Oke, mudah-mudahan berkah wasilah ieu acara sagala hajat cita-cita urang sadayana sing dikabul ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke. Sholawat sinareng salam tehilap semoga tetap tercurah limpahkeun dikocorkeun dikucurkeun digolontorkeun ka junjunan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu manat tata titinsan berbudi Kangjeng Nabi anu sajati dari berat gapura anu direka-reka melati anu jadi jatining ati cempaka anu mekar dina dada anjeunna indah lahirna anjeunna indah manahna dari berat kembang anu paling indah ngadalingding sapanjang peuting nyambung sapanjang berang kangge negakeun kalimatun thayyibah kalimatul ikhlas kalimatun khafifatun fil lisan sakilatun fil mizan dibaca bersama la ilaha illallah. Kurang kompak kangge negakeun kalimatun thayyibah kalimatul ikhlas kalimatun khafifatun fil lisan sakilatun fil mizan dibaca bersama la ilaha illallah. Mudah-mudahan orang sadayana berkah wasilah ieu acara cunduk kana waktu ninggang kana mangsa ruh sareng badan urang papisah urang sadayana sing nyanda kalimah anu eta. Amin ya Allah ya Rabbal. Tipayun anu kalintang dipika hormat para guru, para al-mukarramun, wabil khusus guru-guru sim pribados sadayana hapunten teu tiasa ditataan namina satu persatu lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lah biulumihim wa amakinihim. Mudah-mudahan ieu para guru-guru urang sadayana, para kiai-kiai urang, wabil khusus para kiai setempat, umumna para kiai di luar daerah lilitan sadayana anu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan ya Allah berkah wasilah ieu acara sing dipanjangkeun umurna. Amin.
sing ditambih-tambih milik rizkina amin, sing disoleh-solehakeun tuang putra putrina amin, sing diseueurkeun santrina amin, sing dibabarikeun usahana amin, dibabarikeun digawena amin, dilobakeun duitna amin. Cek RT Rosa amat kiai ngadoakeun kiai cenah cek RT teh. Hampura Pak RT. Kunaon sim kuring Rosa jasa lamun ngadoakeun para kiai punten sateuacan Pak RT nya. Aya RT aya. Pak RT Rohim hampura nya. Kukula poe imah pake cocokan RT. Hampura Pak RT kunaon sim kuring teh Rosa jasa eta ngadoakeun para kiai punten. Lamun di siji lembur, lamun di siji daerah tos teu aya para kiai, tos teu aya para ustad, tos teu aya para guru punten pisan. Ulah-ulahkan dina segi agama, kilang dina segi sosial ge kahirupan bakal ngarodon eueuh jelema anu dipikat tenggang bener. Lamun eueuh tokoh di siji lembur eta geus moal aya nu sararieun deui. Tapi punten lamun aya siji tokoh di siji lembur, misalkan nu disegani dihormati, minimal anu nganjang bae ge nu nganjang ka lembur lilitan, geus tatanya bae dak dililitan sampai jam baraha nganjang. Cek kiaina teh, ulah gagabah dia di dieu jam 10. Lewat di jam 10 diduruk dah poe motorna. Hepan ku kitu bae geus sieun eta batur. Lamun aya tokoh nu dipikasieun, tapi punten lamun geus eueuh tokoh nu dipikasieun, nu nganjang ulah-ulah ka jam 12 moek meuting di imah bikang. Aya di dieu kitu aya. Bedil tuh manon ahlakna gitu maksudna eta keur segi kehidupan umum. Lamun dina segi kehidupan agama geus eueuh para kiai, para guru, para ustad punten ripuh jasa. Ulah jauh-jauh lah contohan urang dongeng teuing kula dongeng teuing dongeng teuing anggeusnya panas kieu mah aing dongeng bae urang nya anu penting balik mah cair be nya. Atuh punten di siji lembur misalkan aya kiai 3 kabeneran bulan mulud da doang kuari Ki Ipan jeung babaturanana nu hiji atuh ngariung muludan, nu hiji meureun keur kanu mitohana, nu hiji meureun cek paribasana keur noong mitohana paeheun. Aya kiai 3 rek berjamaah salat maghrib pan eta rada kuang-kiwang eta kiai eta bener henteu sok ya jajan nu rajin ka masjid ti RT yang jarangan paling ge para kiai para sepuh bener henteu atuh rek berjamaah kiai satiluna Allah kabeneran nu aya aki-aki dalapanan cek aki-aki bodak kiai urang ka mana ieu teu nyaho cenah pugu ieu kuari mah bulan mulud pan sibuk kabeh kiaina nu ngariung nu ka mana laju urang kumaha ieu berjamaah maghrib jauh imaman kumaha cek kiai nu kahiji teh atuh mending abah bae lain jauh pernah masantren. Waduh aing mah nyeri cangkeng cenah tuh kan titah imaman nyeri cangkeng atuh kumaha bae mending aing mah nyeri huntu abah bae mending bahu atuh endah aing mah hutuna metik hiji deui cenah moal endah babacaanna tungtungna sadalapana eueuh nu daek jadi imam. Kebeneran RT Rohim datang cek aki-aki waduh kebeneran dia RT datang ka dieu aya naon kitu bah atuh ieu cenah pan kiai urang eueuh satiluna laju wayahna nya magrib ieu mah RT bae nu jadi imam bo cek RT Rohim aing balik deui izin ja gengsi maju tebegung ngan RT meureun ieu inget keur heubeul lamun dititah ku masyarakat cek guruna cek kolotna teh meureun heubeul kododa olah mon kodoyak kodo optim cek RT teh lah aing kerak imaman doang ayo siap ki kula imamna wah gua langsung RT gagah lempang asup kamu sholat bagor lempang lagi meni pangheulaan meni gagah lempang lagi kieu teh lempang ka pangimaman langsung bisa peker cetrek beh hayang kadeng meureun mungguh nama jarek imaman maghrib ieu atuh pan maghrib mah jahar salatna sunah dibedaskeun bener henteu hayang kadeng yang mungguh nama dibedaskeun cetrek bisa sampai ke dihirupkeun sugan aki-aki marek mulai takbiratul ihram horeng mah pengumuman kulantaran kiai urang eueuh satiluna maghrib ieu urang libur bae becek aki-aki dasar RT dia digebuk dia ku aing cek RT atuh kumaha cenah daripada kula doraka heuh ku kitu namanya tungtung aki-aki bari berem banget hewa marah tungtungna salat mun parid kabian sorangan-sorangan termasuk RT salat sorangan-sorangan aing teh becus ulah gagabah eta telok mah marukanan ngimaman gi santri anyar kita ngimaman ku sepuhan atuh mungguna mah yang kalem di santri anyar ieu atuh ngimaman langsung ka hareup bae teu sadar pan eta ngagibri kulantaran babacaan hayang rada lekoh jaburieun ka sepuhan komo burieun pun guru mah Fatihahna endah atuh biasa teh meureun keur Fatihah teu sadar kieu dikisret gitu bismillahirrahmanirrahim dikieukeun samping sampai Fatihah samping geus nyampe tur
rek maca surat poho teu make sempak atuh ngagamling di murid kadol ulah gagah ulah mah idokanya teu biasa mah cek RT daripada aing doang kitu mending kana urang diumumkeun bae libur bae magrib ieu mah beres jamaah rek luar kan aki-aki termasuk RT ngajat di belah ditu aya tatangga deui RT aya naon deui wayahna ulah kabalik aya naon kitu Kak kubu ieu kula rek cukuran anak laju kiai urang satiluna kiai Ipan jeung rerenganna Allah kabehan ngarariung laju wayahna RT ieu jeung aki-aki nu dalapanan ulah wakabalik ka imah ka mana ka imah kula heulan kula rek cukuran anak cek RT teh nu aing sarangheuk ngan cek Saibul Hajat tadi diolok ke Saibul Hajat teh ieu parcel panggedean tadi nama jeung kiai kulantaran kiai lagi eueuh imah kiai jeung RT jeung amplopna sagala RT tadi mendung kulantaran di bejaan parcel panggedean jeung aya amplopan kumaha cek RT berangkat nah itu berangkat ajeuna bener bae ternyata parcel gede geus disiapkeun geus sang RT cek Saibul Hajat teh atuh heueuh aki-aki bararodo Saibul Hajat saruana wayahna cenah ieu RT jak kiai urang eueuh laju wayahna ieu mah kuari mah nya nu hadorot tawasul ngadoa RT bae cek RT bagor aing tadi ge imaman teu begug atuh komo ieu teh hadorot ngan RT inget deui pepatah cekolotna teh lamun dititah ulah mun kudu beran kudu opti cek RT teh aing sok ngadenge Ki Ipan hadorot paling ge Fatihah be bisa aing ge geus siap aki-aki ulah nu hadorot aki-aki Fatihah be kabehannya siap cek aki-aki atuh kabehan barode ieu bagor langsung RT bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatihah 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 20 kali Fatihah bae cek Saibul Hajat kakarak aing mengadenge RT Fatihah bae ieu mah cenah kiai ge paling genep kali 7 kali ieu mah 20 kali Fatihah bae horeng ngahaja jero-jerona mah sugan pas tengah-tengah hadorot kiai datang gitu hiji mah atuh kulantaran kabehan keur sibuk atuh anu datang tungtungna cek Saibul Hajat teh belet ieu bae kumaha Saibul Hajat teh atuh kulantaran tadi RT nu hadorot nage atuh wayah geus ieu mah RT di nu ngadoana ge beuh cek RT kadegelan aing ngan RT teu pandang bulu gitu karena cekolotna teh lamun dititah kudu berat ulah mun kudu opti siap aki-aki kula nu ngadoa aki-aki aminan angkat leungeun ulah suku angkat leungeun siap cek aki-aki langsung RT ngadoa bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalna muslimin Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi nawaitul ghusla fil hadasi akbar an jamil bari fardhalillahi ta'ala Allahu akbar amin 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 ya rabbal alamin cok Sohibul Hajat mantep ieu doa RT cenah dimulai dahar sampai ka modal deui aya doana cek nu bodoh mah eta teh gagah bae da teu ngartieun padahal teu nyambung eta teh dongeng eta teh lelucon tapi eta dongeng tapi eta lelucon 20 tahun yang akan datang 30 tahun yang akan datang lamun dililitan awa deui nu daek masantren lamun dililitan awa deui nu daek ku guru buah eta dongeng terjadi di kampung Lilitan naudzubillahi min Kiai Rosa amat can diberi dahar kula terus mudah-mudahan para kiai orang sing panjang umur amin karena naon gati gak ganti kiai mah gati betul punten 1000 hapunten kiai maot 10 tahun 20 tahun cantang tuh aya gantina tapi punten jaro maot ulahkan jagisuk ulahkan tahun hareup jagisuk aya gantina bener teu ngan ulah waka jaro mah ulah kapaeh kunaon encan nyawer soalna ulah waka sing panjang umur amin bulu rage sing panjang umur amin ulah waka pacan nyawer soalna oke nu sangat Gusti Pika hormat pengatur waktu pemindah kata garis miring pembawa acara mudah-mudahan sing di pasian umur nu panjang amin oke teu hilap para aparatur pemerintah sipil ataupun militer manawi aya dimulai Bapak RT aya Pak RT Rohim aya Pak RT hampura ulah marahnya urang doakeun mudah-mudahan Pak RT sing panjang umur amin Pak RT kula mah sok ngalalageun RT teh nyaah kunaon nyaahna lantaran kula mah ka pajabat pangkarunya-karunyan ka RT Pak kunaon kitu RT teh gawe pangcape gaji pangleutik pamaido pangloba RT
makanya kula mah karunya kana RT sok disenggol-senggol bae. Makanya RT mudah-mudahan sing panjang umur amin. Eta cenah ripuh bae eta RT, wajar dan singkatan RT mah memang RT ripuh terus. Itu. Mudah-mudahan RT na di masing disolehkeun amin. Pak RW oge mobil khusus Pak Lurah, Ibu Lurah sadayana mudah-mudahan para pejabat urang sing disoleh-solehakeun amin. Sing dinyanten para pejabat anu adil tur amanah amin. Karena tengetkeun Pak Lurah, Bu Lurah jaga di alam akhirat aya satu golongan anu moal kudu kapanasan. Mana diantarana pamimpin anu adil, pamimpin anu barahan, pamimpin anu bager. Hayang kumaha carana supaya kanyahon pamimpin bager teh mun aya nu ngaji, mun aya ceramah eta lurah nyawer. Eta cirina bager. Lamun teu nyawer berarti kitu eta mah. Geus lamun jaga nu kapanasan kudu bager. Bener henteu? Karena kayak aya 7 golongan di akhirat nya. Wabil khusus kayak ketika orang di padang mahsyar anu menang tiket VIP moal kudu kapanasan. Di antarana pamimpin adilun, pamimpin anu adil, pamimpin nu barahan, pamimpin nu karunya ka rakyat. Mudah-mudahan pamimpin urang sing pamimpin anu adil tur amanah amin. Oke, para panitia dimulai para pemuda didukung oleh orang tua sadayana anu parantos berkorban harta, tahta, pamikiran, tenaga, moral ataupun material kangge suksesna ieu acara. Urang doakeun mudah-mudahan ya Allah urang lilitan sadayana anu berkorban hartana, tanagana, pamikiranna bisa sukses ieu acara. Mudah-mudahan sing diaku umat Rasul amin. Oke, mudah-mudahan segala pengorbananana sehingga jadi bukti, nggak jadi ciri bahwasan orang lili teh mikadeudeuh ka Kangjeng Nabi amin. Sehingga asup kana sabda Nabi man ahabbani kana mai fil jannah amin ya Allah ya Rabbal. Teu hilap para bapak, para ibu tamu undangan ti masing-masing ampian anu sami ku TV kahormat oge teristimewa Kang YouTuber Kang Reki Rahayu. Awas nu ada ya ka Reki ieu. Ulah geus gagah-gagah make sobran huluan kulang teh ieu. Atuh aku lagu atuh bae bebeja ka pamajikan neng asup kana YouTube didung pamajikan mana kumaha atuh eta cenah huluan orang YouTuberna can ngarokok awas sing gade ieu nu kieu nu ngabeakeun duit kiai mah nu kieu atuh maena mah gak ngapulan ceramah kiai ngan ka kieu trok mere biasa-biasa acan loba penghasilanna mah iya ngan kilang kitu ge mudah-mudahan Kang Reki sing disehatkeun amin sing panjang umurna amin mudah-mudahan sing asup ka surga manehna amin jeung YouTube na asup ka surga ka ditu nya amin. Sadayana para bapak, para ibu nu hadir di tempat ieu mudah-mudahan saena ku Allah dibanggakeun, dimuliakeun jeung dipasihan taufik hidayah amin. Jadi kesimpulanna ieu PRT Rohim kabeh nu hadir di dieu kula dihormat. Ngeun aya ngeunan ieu Pak Lurah, ada satu golongan, ada satu elemen, ada satu bagian, ada satu komponen yang tidak mendapatkan penghormatan ti simkuring. Sahaki parawan meujeuhna. Hampuran wae tambah ku kula teu dihormat. Itu mah yang ku cintai dan yang ku sayangi. Ikan hiu goyang-goyang I love you sayang. Jatuh keolan ge makot ujung ngahuhuh bae. Atuh burieun kula ge kasepuan hatena mah hayangeun keneh. Bener henteu? Ye lalaki mah bu punten kolot ge umur jeung rupana hatena mah nu baheula ba. Sok tanya ka salaki ibu. Kolot ge rupa jeung beungeutna, kolot ge buukna geus doang soun para ruti. Tapi tetap hatena mah doang nu baheula ba. Karena emang sifat lalaki mah kitu. Geus wajar jeung munasabah dina kitab si mana lagi aya 4 golongan lalaki nu menang nyandung. Bejakeun ulah. Ulah cenah pamajikan saya tah. Pamajikan RT lain. Aya 4 golongan lalaki nu menang nyandung. Saha golongan pertama? Hampura ieu mah dina kitab si mana lagi nya. Dina kitab Fathul Muin moal aya Fathul Qori Fathul Wahab moal aya mah hampura khusus ieu mah. Cek dina kitab si mana lagi aya 4 golongan nu menang nyandung mana? Nu kahiji golongan kiai. Saacana bu? Bodong marah gitu he. Golongan pertama nu menang nyandung kiai. Kunaon kiai menang nyandung? Lantaran kiai mah boga ilmuna, ngaji kana ilmu. Teu naon kiai mah nyandung ge. Lantaran naon? Kiai mah ngaji kana ilmuna. Punten leutik kanan nyandung teh lain sakur nurutkeun hawa nafsu doang. Tapi aya aturanana. Mana contohna? Dina kitab Fathul Qori beh. Dina Fasun fil Qasmi wa Nusuj. Lamun lalaki boga pamajikan 2 eta kudu dibagi 2 waktu Kak. 3 poe nu ngora, 3 poe nu kolot, sapoe di masjid misal nu haesna. Misalkeun ieu mah. Tah, pugu jadwal nu kolot 3 poe kalah dipake ka nu ngora. Eta kudu dikodoan Kak. Teu dikodon doraka dosa ulah gagabah. Gitu. Bahkan aya aturanna deui lamun nyandungna ka parawan tanya eta sunah meutingan 7 poe. Mun ka rangda mah pan geus second. Geus double. Klepna geus balolocor. Eta mah ngeun 3 poe eta. Gitu.
nya eta mah ngeun 3 poe geus sakali deui nu meunang nyandung nu pertama sacenah hatur nuhun eta nu kadua nu meunang nyandung bos mana contohna bos lantaran bos eta kan elatna boga duit mana contohna diantarana eta bos Rosid eta meunang nyandung eta aya bos Rosid aya nu mana bos Rosid bos iya didukung he kukula menang bos malah lantaran loba duitna nu kadua bos Satri tah aya bos Satri aya tah eta bos Rontogan menang nyandung teunana loba duitna ieu nu katilu eta bos Soleman eta aya bos Soleman aya teu tah eta menang nyandung kunaon lantaran loba duitna menang ka aya loba duitna mah teu naon nu katilu nu menang nyandung pajabat doang sa pajabat kula rek ngomong jaro aya pamajikanna he di situ tulis disawer kula he pajabat menang nyandung oh gitu terus atuh ke kula gagal ya moal pajabat menang tenan lantaran boga jabatan menang tenan naon cek RT teh ari kami menang teh teu nyaho RT mah nya heuh nya ge boga jabatan leutik teh mah gaji hajinganan sugan PRT nu kaopat sakitu nu kaopat menang nyandung golongan jelema gelo atau kiai lain bos lain pajabat lain nyandung jelema gelo eta mah enggeus bunyah bulurahnya pamajikan mah ulah sok kedelaga hiji ba hiji ge moal be moal se hayang pamajikan gelis modalan betul bener cocok akur diondang deui ku aing cek ibu-ibu kiai dong kieu ieu atuh bunya ibu ge gelis di modalan mah nya atuh doang bulurah di modal mah pan ruhai eta geus di alam bulurah mah nya teu ngarti bae bonya ibu ge gelis di modalan mah atuh ieu mah hayang pamajikan gelis tapi ka pamajikan kok bener hayang pamajikan gelis mah modalan ieu mah tiobol pamajikan sabuna gip deui batur manggeus make sampo Rejoice Pentin jeung sajabina lek boy ieu mah ti heubeul sabun kugip beungeut kugip hulu kugip atuh sabun gip teh ipis geus doang duit gope bae ngumbah hulu ku sabun gip ngumbah beungeut ku sabun gip ngumbah dada ku sabun gip beuteung ku sabun gip pas palebah ngumbah ke kampungan ku sabun gip kulantaran geus ipis teh leungit sabun gipna kabeneran malam Jumat bulurah dipake ku salakina atuh ngabudah cek salakina mimin non dia men gitu jangan teh cenah kakak pan ieu ngabudah oh haring sabun gip nyelap atuh hayang pamajikan gelis mah moda naon pamajikan nu ngomong gelis gitu oh pamajikan kula mah ruhai oh Allah doang bulurah ruhai itu di modalan iya atuh sampona 100.000 beungeutna skincare-na 150.000 sabunna bola-bolana 150.000 halis lipena 150.000 bahkan sabulan sakali perawatan ke rumah cantik kalisa makana ruhai ye to level pamajikan kiai goreng aya santri di aya santri sing golis pamajikan amin ulang ngerakeun santri buka pamajikan goreng rek alumnian pamajikan ditunda di riuk cengkeh babasaan kieu cenah neng mah cenahnya di dieu bae kunaon kitu aa pugu cenah dinu hajatna di ditu mah cenah laleur kaju pugu cenah jalanna laledok terus lamun neng di bau bisi labuh kaju pan neng labuh mah cenah baju bagus ieu kana lotor ke cenah kaju kumaha cenah neng mah di dieu di riuk sawit sakedeungnya ka ditu horeng mah isin mau pamajikan jarombeng astagfirullahaladzim geus pamajikan santri kiai sing garelis amin teu level pamajikan kiai goreng eta cenah di lembur kami pamajikan kiai goreng nasib eta mah ampura kasepuan ampura pan imang ngaji jeung nu karar itu tadi buri tah bari geus ngiplik bae doang kieu panas berkat geus meunang kiai teu kaharti balik nang burak si eta mah mana hampura adapun cenah ngajina ke urang teruskeun hanca balag urang di pajagan siap ngaji siap di care kanan siap moal ngambek moal pundung moal ngambekan moal nyawer moal atuh kudu atuh eta mah mana moal siap bismillahirrahmanirrahim urang kawitan ayeuna warga lilitan ngayakeun peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW dengan tema mencetak generasi Rabbani melalui akhlak baginda Nabi. Ieu tema gagah ieu. Kunaon ieu tema bisa gagah nyaho teu? Lantaran nu nyeun temana kula.
makanya kudu double ya kipan iya kudu double teh mana tikulan nu bahasa kudu double Pak Lurah makanya izin mun jarot teman tuan ka panitia iya teh mana mencetak generasi rabani melalui akhlak baginda Nabi naon gitu generasi rabani eta generasi anu nyaho ka pangerana nyaho ka nabina taat ka Allah jeung rasulna boga akhlak bagus kanu ngajadi kolot eta ngaranna generasi rabani kunaon urang teh kudu boga generasi rabani punten hadirin sadayana kebanggaan seorang orang tua kebanggaan seorang kolot pada akhir masa hidupna adalah ngagaduhan anak anu sanajan eta anak teh loba pakaiana sanajan eta anak teh bagus pangkatna hebat jabatanana gede gajina tapi punten ketika kolotna geus kolot anu paling dipika butuh ku manehna adalah perhatian tinu ngajadi anak betul bener karena naon pang nyerian kolot lain dinyerikeun ku tatangga lain dinyerikeun ku batur lain dinyerikeun ku musuhna tapi pang nyeri hatean kolot adalah ketika dinyerikeun ku anakna pribadi betul bener makanya kumaha carana supaya anak urang jaga ketika urang geus sepuh geus kolot ieu anak urang bisa karunyaeun ka urang kumaha carana maka hayu urang laksanakeun cetak generasi rabani ieu melalui akhlak baginda Nabi maka Nabi sinanya nya cek kamaripan dipajakan kunaon sababna urang muludan geus aya jawabanana naon tujuanna muludan geus aya jawabanana nu katilu naon hikmahna mulud maka nabu dengekeun lamun anak nanya naon hikmahna muludan ulah sok dijawab sangeunahna bae kunaon kitu loba dongengna teuing ulah dongeng teuing tu nyambur kieu nya atuh ngaji kieu ieu aing atuh ngaji mingguan mah cukup jeung para kieu nya pan ieu mah ngaji siar sedangkan ngaji siar pan kudu aya resepan leres henteu bener atuh anak nanya ka kolotna dijawab sakadaekna bae kumaha dongengna aya dongengna kieu malam Jumat bapana jeung indungna atuh biasalah malam Jumat teh biasa kumaha kitu sih malam Jumat biasa ieu meureun poho ieu pajaro eta lawang teu ditutupan anakna kaluar hayang kiih kaluarlah hayang kiih teh ya pas neule lawang muka neule bapana jeung indungna keur engkuk-engkukan kulantaran rek kiih teh gigisik be manehna ngeun teu kadi-kadi tuh lempang be pipis be ka dapur beres pipis jagisukna nanya ka wajib kolotna pak bapak ari keur peuting naon jeung emah ieu kolotna ngajawabna sangeunahna bae kumaha jawabna geus aceng ulah loba omong hayang boga adi deui henteu cenah kitu he atuh budak leutik di jawaban kitu atuh asik aceng bakal boga adi cenah atuh budak leutik mah ngeun jagisukna deui bapana keur ngopi be kitu nya atuh ieu malin kopi sih cai putihnya itu keur kieu be bapana keur kieu be tanya bapana teh ya ngahirupan motor manasan motor eta anakna ngalewat kunaon barangna diasupkeun kena knalpot dicolok-colokkeun cek bapana he aceng siang naon eta nanaonan kumaha jawab anakna bapak hayang motor anyar deui henteu cenah gitu tuh akibat naon eta akibat kolot sok asal bae lamun ngajawab pertanyaan makana tangetkeun dangukeun nya naon hikmah muludan urang guar hikmah muludan aksara maulid secara lateniah aya sabaraha hurufna aya sabaraha a u l i ada sabaraha ji poe minggu meureun sakola na urang lilitannya kabel-kabel teuing aya baraha aya gan ngomong 5 di bae a u l i ad aya gan genep ta ieu nu genep mun dikali 2 sabaraha 12 teh tanggal lahirna saha lahirna Kangjeng Nabi ternyata eta Nabi lahir tanggal 12 hadirin sadayana mempunyai hikmah yang sangat luar biasa lamun kurang dicocokkeun diakurkeun ternyata ayat 12 hikmah maulid Nabi anu genep larangan ti Kangjeng Rasul anu genep parentahan ti Kangjeng Rasul mun hayang urang salamet dunia jeung akhirat tinggalkeun genep perkara laksanakeun genep perkara ngeun memeh urang kana hikmah maulid urang guar heulan sejarah baginda Rasul kumaha kitu Allah teh nurunkeun nabi ka alam raya dunia sadayana 124.000 nabi
Tina 124.000 nabi dipilih ku Allah ngajadi rasul jumlah 313 cek siji kaul 314 cek siji kaul 315 nabi jeung rasul benten naon bentena nabi mah dibere wahyu gesang nyalirana doang ari rasul mah nya gesang nyalirana nya gesang umat. 124.000 nabi dipilih ku Allah ngajadi 315 rasul nu 315 dipilih deui ku Gusti Allah ngajadi 25 nabi dan rasul anu kisahna dicantum dina Al-Qur'an nu bapak-bapak jeung ibu-ibu teu hafal teh bener henteu hafal teu coba bareng-bareng ari hafal mah Adam Idris terus sampai ka soleh doang atau mah ka jasman ka ditu nang ge ayo bareng-bareng Adam Idris Nuhud Saleh Ibrahim Lot Ismail Yakub Yusuf Ayub Su'eb Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. RTD ini ngawernya jarona kemana gitu ya ayan to pan RTD ini maknya jaro heleh ku RT jadi coba ganti be burung len jaro jadi RT jadi jaro mending sepakat setuju bu setuju cenah ge palurah. Tina 25 nabi nu kisahna dicantum dina Al-Qur'an dipilih deui ku Allah ngajadi 5 nabi itulah nabi ulul azm. Alhamdulillah ti pajaro masya Allah alhamdulillah mudah-mudahan pajaro sing panjang umur amin sing jembar mirik rezeki amin bulura sing panjang umur amin mudah-mudahan pajaro ulah nyandung bulurahnya amin tenang dulu didukung ku abdi sakit itu orang sakit itu eta kok lamun deui eta didukung jasa. Tina 25 nabi dipilih deui ku Allah ngajadi nabi ulul azmi jumlah 5 apal 05 5 apal hiji saha kejoy sing endah tuh mang hiji Nabi Muhammad 2 Nabi Is 3 Nabi Mus 4 Nabi Ibro 5 Nabi singkatana Mimin eta Mimin teh eta Nabiul Azmi amna Muhammad i'na Isa emna deui Musa i'na teh Ibrahim enna teh Nuh. Naon kitu Nabi ulul azmi 5 nabi anu mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Emang nu lain teh sabar kiai, nu lain ge sabar, ngeun nu 5 mah leuwih Tati nu 5 tina ulul azmi dipilih deui ku Allah ngajadi afdalul makhluqat wa afdalul maujudat. Siapa beliau? Itulah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mempunyai kriteria cerdas otaknya, tajam pikirannya, halus perasaannya, kuat kemauannya dan bermoral etikanya. Non harmonis rumah tangganya, dinamis bermasyarakatnya, elastis harapannya, romantis rumah tangganya. Seorang manusia yang mempunyai kriteria sidik, amanah, tablik, patonah. Seorang manusia yang mempunyai level cager, bager, bener, jalinger, jeung pinter. Seorang manusia yang mempunyai nama Muhammadun Abdullah Saibatun Hasimun manapun kusayun ma kilabun wa muratun wa kabun lu ayun go libun pihrun malikun wa nadrun kinanatun wa wabnu khuzaimatu wa mudrikatun wa il yasun ma mudor tala wa nizarun ma'adun suma adnan sihata. Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hasim putrana saha? Hah? Astagfirullahaladzim. Bareng-bareng. Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hasim putrana Manap putrana
Kusai putrana Kilab, Kilab putrana Murrah, Murrah putrana Ka'ab, Ka'ab putrana Lu'ai, Lu'ai putrana Golib, Golib putrana Pihir, Pihir putrana Malik, Malik putrana Nador, Nador putra Kinanah, Kinanah putra Khuzaimah, Khuzaimah putra Mudrika, Mudrika putrana Ilyas, Ilyas putrana Mudor, Mudor putrana Nizar, Nizar putrana Ma'ad, Ma'ad putrana Adnan, nu wajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam, sabab daya jalan soheh. Ngeunaan teu? Eta biasa nama eta bos, eta bos Rosid eta software gitu, eta biasa nama eta. Iman can nya bos Rosidnya. Bos Rosid aya. Bos Satri, Bos Soleh mana ya? Oh, jara raya horeng. Sugan teh arareueuh. Encan meureunnya. Encan. Tah, itulah turunan Kangjeng Rasul, turunan Kangjeng Nabi. Nu urang teh wajib kudu apalna. Ketika urang teu apal digaris tuh dina tijan dirori. Urang teh ngabogaan dosa lamun urang teh teu apal. Tah makana lamun urang rumasa loba kewajiban agama nu can apal, aya kuncina hiji naon? Sing rajin pangaji, sing daek pangaos, sugan barokah pangajian mah urang teh dosa ka kiparatan. Amin. Jeung deui pan lamun urang katalar mah teh lumayan eta. Geus sang ngaheeskeun anak mah nya daripada teu puguh mah tah ngale anak. Terkadang pan ibu-ibu eta permasalahanna. Atau lamun ngale anak teh bunnya ku saking nyahnya aku lagi teu maido sia eta kana anak, ida aku lagi boga ieu mah jeung napira sepeun. Pan eta mun ngale anak teh beuh, anak taha ya anak taha. Atuh puguh mang kejoy anak saha? Boga anak kumaneh. Tungtungna kulantaran keur leutik anak taha, geus kolot teu ngaku kalau jadi kolot tah. Jak leutik anak taha. Eta mah masih kene mending keneh eta mah. Biasa kan ibu-ibu nu pesingitna ieu. Pesingit kumaha atuh lamun ngale teh sok rosah. Kumaha rosana lamun anak Nabi Kang, angkat tabang tangalengna. Pang dohe do panghanah mahanu dayahanah mahanu deulis ngalaka indungna geulis. Giliran geulis beka manehna. Hanah mahanu deulis umbung deumbung helem. Awalna geulis ka dituna aya helem-heleman kitu jeung naon sih? Oh mangfaatan. Eta anak Nabi Kang. Mun anakna lalaki ngaco jasa ge eta. Pang dohe do panghanah mahanu dayahanah mahanu dasep. Lamun giliran bapak namanya salakina ngalewat salakina ari bapak nama doleng paling tukang nonggeng dah handapeun jange barinya kelan susu kampleng pan eta mangfaatan eta mending kunaon atuh mending keneh tadi ku turunan nabi turunan rasul bahkan ku sholawat ka dituna cenah teu apal kiai darumasa ibu mah teu masanten kerebel teh ros bae najan ku pupujian Sunda ge teu naon ngeun wayahna anu bermanfaat. Ulah sok ku kata-kata nu teu pararung. Kunaon kitu? Karena anak nu lahir teh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak anu lahir teh lir saperti botol anu kosong siap dieusian, kertas anu beusih, anu putih siap dicoret-coret kudu ngajadi kolotna. Artina naon? Sanajan eta anak can bisa ngomong, sanajan eta anak can ngarti, lamun dibiasakeun kurang dipagahan, dipagahan anu teu pararuguh, engke ulah gagabah geus gedena kayak katutuluyan. Sok jajal buktikeun anak orang ceurik di pangku ceurik bae dibawa ceurik bae dibere YouTube kurang repeh bener teu dibere YouTube repeh mimitian mah geus ngarepehkeun wungkul tapi kulantaran ku sering-seringna dibere YouTube akhirna lamun teu dibere YouTube bener teu sehingga aya paribasa kolot lamun anak ngarusak HP kolot sok mamarahan kanu ngajadian tapi jarang doang kieu lamun HP ngarusak anak kolot jarang mamarahan kana HP bener teu lamun kolot lamun aya jelema ngarusak HP jelemana sok digebug ku urang tapi telok doang kieu mah lamun HP ngarusak anak urang jarang urang ngagebug HP bener teu padahal eta nu ngarusak anak urang teh ku endung anak teh ceurik hayo terus dibiasakeun dibere HP dibiasakeun dibere YouTube dibiasakeun dibere nonton video dibiasakeun nontonan artis akhirna geus gede seutik atuh ngeun jojogedan we anakna teh geus endungeun deui ka musholah geus endungeun deui ngaji kunaon resepan keneh nyekelan HP daripada babarengan jeung babaturan ngaji Quran betul
Tah makana sing kade lamun anak urang jaga hayang nurut ka urang, hayang jadi generasi rabani, mulai ti leutik ku urang didik minimal dina ngale, dina ngasuge sing make perkara-perkara anu araren. Terus ya terus. Maka naon hikmahna Maulid Nabi teh? Tadi balik deui, genep perkara kudu dijauhan ku urang, genep perkara kudu dilaksanakeun ku urang. Bejakeun entong. Moal kasinggung, moal marah, janji. Nah, awas lamun janji kieu mah siap kula. Awas ulah moal ban mobil kula betus ke belah ditu ieu. Genep perkara nu dilarang ku Rasul wayahna jauhan ku urang sebagai hikmah Maulid Nabi. Sesuai jeung keterangan ya ma'syarus sabab in aradtum antaslamu fid dunya wal akhirah fajtanibu fi sitati asya'a. Wahai para pemuda, para pamudi khususna wabil umumna para kaum ibu-ibu, bapak-bapak jeung aki-aki kadituna, lamun anjeun hayang salamet dunia sareng akhirat fajtanibu fi sitati asya'a, jauhan anu genep perkara. Mana nu genep perkara? Dangukeun oleh-oleh menang muludan. Nu kahiji sesuai aksara maulid urang bedah secara lateniah. Mana nu kahiji? Huruf naon nu kahiji teh? M. Naon M teh? Mun urang hayang salamet dunia akhirat cek Rasul jauhan mabok-mabok, minum-minum, teler-teler, komo sampai beki kana narkob. Awas sing kade. Panyakit urang pajaro punten, panyakit masyarakat ayeuna anu keur merajalela naon? Generasi urang, generasi rabani urang keur dihancurkan ku minuman keur dihancurkan ku narkob. Narkoba teh kabagi dua, Pak. Aya narkoba anu haram, aya narkoba anu halal, bahkan kudu eta mah. Mana narkoba anu halal? Narkoba anu halal teh narikan kokolor bapana. Halal eta mah. Bahkan kudu eta mah. Nu kadua narkoba nu haram. Mana narkoba nu haram? Narkoba teh narkotika, psikotropika dan zat kimia bahan aditif lainna. Mana narkoba jenisna? Seueur. Dimulai kokain, candu, ekstasi, morfin, marijuana, amfetamin, petidin, megadon, putau, sabu-sabu, topi miring, leksotan, bir, anggur, malaba, sabu, ganja, bahkan hasis, LSD, marijuana, bahkan pamuda teu boga modal mabok komik saslok dicampur jeung ale-ale. Bahkan urut sempak di keeman ku saya tadi inum caina hayang mabok. Bahkan aya di pamuda mabok teu boga modal supaya kebo pake nyarimi. Pan apalan kiai hampura lain kula osok. Sim kuring kunaon apal hiji kula ngapalkeun. Nu kadua kula teh boga babaturan. Mau disebutkeun aranna. Ngeun imah gesang pelajaran pikeun kula. Boga babaturan geus rosa beuki mabokna. Kadituna beuki kana narkoba. Teu boga duit manehna teu boga modal supaya kebo pake mabok. Emang bisa mabok supaya kebo? Bisa cek manehna. Kumaha mabokna? Kieu cenah mabokna. Eta supate kebo teh pake mabok na pajaro dicampur jeung mie, pake mie. Tah beres mie jeung supate kebo. Oh, eta bakal susurian beta. Bungah kacida cenah ge. Kunaon bungahna? Lantaran lamun leuleuh jelema cenah ge, aya nu culina gede sabelah culin. Aya nu matana nongkot kadeuleuna. Aya nu kadeuleuk irungna gede bae, aya nu kadeuleuk bibirna anu gede. Sehingga kadeuleuk kumaha teh piseurian teh jelema teh. Sehingga mainna susurian teh sorangan bae. Tah awas sing kade. Jaga anak urang, jaga turunan urang. Lamun hayang jadi generasi rabani, lamun hayang jadi jelema anak soleh, jaga turunan urang. Sing kade anak urang hadirin sadayana. Kunaon? Ulah bangga anak urang loba babaturan, ulah bangga anak urang loba CS-na, ulah bangga anak urang loba tempat ngendongna. Punten. Kunaon anak urang pergaulana jadi bebas, kunaon anak urang pergaulana jadi beuki mabok, beuki minum, beuki narkoba, karena tadi jauh tina pengawasan kunaon sababna ieu anak teh telok daek cicing di imah? Karena nu salahna teh kolotna deui. Kolotna jeung pamajikanana, bapana jeung pamajikanana di imahna teu bisa nyieun anak beungah. Teu bisa nyieun anak betah di kunaon kitu? Pasea bae. Salaki jeung pamajikan pasea bae sehingga anak teu betaheun di imah. Komo mun aya doang kieu mah. Kumaneh nu pasea jeung salaki meupeus kuyang ka anak. Aya nu kitu di aya. Awas sing kade, makana ieu teh nya lamun anak hayang betaheun di imah, wayahna ulah pasea hareupeun anak. Urang bisa pasea ieu jeung pamajikan. Aya anak curda, eup neng aya anak urang. Eureun geus paseana. Bere duit anak 5.000. Ceng geura ulin ka itu. Cik urang teh, neng anak geus leumpang, hayu lanjutkeun. Mun aya anak mah wayahna ulah pasea.
kunaon gitu engke dicontoh kun nggak jadi anak. Oh cek anak nate horengnya geus rumah tangga teh kieu resep gegelutan bae horeng salaki jeung pamajikan. Tungtungna ulin keluar jeung anak batur beak anak batur dicirikan bae. Jangan kolot apa saya di mana? Maka sing kade awas, nya. Jeung deui sing kade nu jadi kolot, kanu jadi anak teh hiji ulah sok pasea hareupeun Kunaon? Karena engke bakal dicontoh. Jeung nu kadua, wayahna eta anak mun ulin jeung saha bae tingali saha babaturanana, sok ka mana ulina, di mana heesna. Ulah bangga anak urang loba kawawuh, ulah bangga anak urang loba babaturan. Kunaon? Karena awal mula anak urang teh beuki kanu kalaritu tadina mah jeung babaturan pan. Bener henteu? Tadina mah ditawaran, tadina mah ngasaan, geus nyandu mah kadituna jadi ngamodal. Lamun anak geus beuki mabokan, anak geus beuki narkoba, pertama bakal ngabeakeun pakaya kolotna. Bener? Beak pakaya kolotna, pakaya tatanggana ke dipaling. Kunaon loba pamalingan? Da tadi hayang mabok teu boga duit. Hayang meuli obat teu boga duit. Tungtungna kulantaran geus eueuh sifat kasieuna beak tatangga kolot. Bahkan kejadian di belah ditu aya. Keur sore kolotna meuli gas LPG. Sore-sore. Kulantaran geus beuki kana eksimer kana pel anjing. Isuk-isuk kolotna nyetek-nyetekkeun gas dak. Panitia hirup bae cenah gas. Padahal keur sore diganti gasna. Dicetekkeun di hirup bae. Pas ditengok, Allah gasna horeng. Haliwu kaunggal warung dak gas aya nu maling. Cek tukang warung ka cenah puker isuk mah cenah aya budak leutik ngajual gas ka dieu. Gas kumaha? Atuh eta cenah gasna. Di deuleu kumaha? Apal hayu mah gas aing cenah. Saya nu malingna tangkurak lo ngelujak jelema cenah malingan gas aing. Teu nyaok kitu aing RT. Cek mahena teh ya. Pas ditanyakeun ieu cenah ciri-cirina, ieu cenah fotona HP aya. Horeng anakna. Pas diteliti horeng anakna beuki kana minum-minuman kana mabok-mabok. Makana singkade wayahna nu ngajadi kolot ye kudu taliti kanu ngajadi kumaha carana supaya bisa mengawasi anak? Aya cara nu paling efektif naon? Bejakeun ulah. Lamun anak hayang bisa diawasi dengan seksama, diawasi dengan babari, aya jalanna asal kudu diturut ye, turut moal. Naon carana? Pasantren. Kadenge. Sekali deui. Pasantren. Lamun anak di pasantrenkeun insyaallah babari ngawasana, babari ngasuhna. Kunaon kitu? Lantaran aya guru jeung babaturanana yakin langsung ka panggih. Bener henteu? Jeung deui para pamuda ya singkade dililitan aya pamuda aya. Pamuda daripada nganggur bae mah di dieu teu pararugu mending keneh ka kobong. Kunaon kitu? Pangeunang-eunangeun hidup di kobong mah. Duit dibere, beas dibere, di kobong tinggal hees doang. Ngeunahun. Makana lamun pajabat palurah jeung santri adu hees moal mati. Beuki jasa hees paeng santri. Jeung deui nu kadua ngeunahna santri eta lamun dahar mirasa bae. Kunaon kitu? Lantaran santri mah cenah ge, lamun keur dahar eta bidadari sok nyiduh ti luhur langit. Eta nu kahiji. Nu kadua nu mantak santri mah dahar mirasa bae lantaran sungutna loba mecinan. Eta. Ngeunah bae santri mah. Jarang santri dahar teu mirasa, jarang. Kabeh ge lalintu bae gerembul bae. Karena naon? Nikmatna teh jadi santri. Makana singkade ye, lamun anak urang hayang babari diawasina, hayu geura leumpangkeun ka pasan. Insyaallah. Balik deui nu kahiji, jauhan mabok-mabok. Singkade anak terus yeuh terus. Nu kadua, naon anak teh? Lamun hayang urang salamet, lamun hayang urang salamet dunya jeung akhirat, awas jauhan sifat arogan. Gede hulu asa pangaingna, asa panggagahna, asa panghebat. Awas singkade. Kunaon kitu? Urang teh jalmi biasa, benten jeung Kangjeng Rasul manusia luar biasa. Urang mah jalmi biasa, butuh kasasama, butuh kapapada. Makanya lo sok ngarasa panggagahna, ulah ngarasa panghebatna. Kunaon? Karena urang mah manusia nu butuh kasasama. Ulah sok gede hulu bisi teu muat helm. Bener entah? Sagagagana pajabat butuh ke masyarakat. Kunaon? Ketika maut mah butuh digotong kudu ngajadi masyarakatna. Bener. Moal kudu cenah misalkeun jaro paeh nganclok sorangan beka kuburan pikeun moal. Butuh kanu ngagot, butuh kanu ngalai. Makana urang nu luhur sing karunya kanu handap, nu handap sing karunya kanu luhur, nu pinter sing karunya kanu bodoh, nu bodoh sing hormat kanu pinter. Engke hirup mah bakal ngeunaheun. Awas.
urang teh terkadang endung disarokeun jeung iblis, bener teu? Urang teh endung disarokeun jeung setan, bener teu? Tapi terkadang sifat-sifat urang sok rada mimper-mimper kana iblis, bener? Mana diantarana? Naon sifat iblis? Hiji sifat iblis teh naon? Anna khairun minhu. Aing mah leuwih bagus daripada si et. Aing mah leuwih pinter daripada si et. Aing mah leuwih hebat daripada si et. Musuh Rasul apal teu musuh Rasul saha? Abu Jahal. Naon Abu Jahal panyakita? Hiji doang. Abu Jahal teh panyakita hiji, naon? Ngarasa leuwih gagah ti Kangjeng Rasul. Eta Abu Jahal lain ku teu iman ka Kangjeng Rasul, iman. Percayaeun Rasul teh nabi, Rasul teh utusan, percayaeun. Ngan hiji doang permasalahanna, naon? Cek Abu Jahal teh kieu doang, dak sabenerna mah aing ge ngaku eta Muhammad nabi. Ngan permasalahan hiji, naon? Memeh aya si Mad, mah si Mad, ngomong si Mad eta. Abu Jahal kan nabi mah si Mad ngomong lagi. Atuh mungkin mah kalona iya kitulah. Memeh aya si Mad madak eta mencit kebo ku aing. Mencit embek ku aing. Aya nu ngariung aing nu hadorotna, tah kitu. Aya nu tawasulan atuh kabeh ge ka aing ngondangna, tapi aya si Mad madak masyarakat Mekah kabeh kanu si Mad kanu aing sepi jom. Tah, tidinya permasalahanna. Naon? Ngarasa leuwih bagus daripada batur, akhirna timbul sifat sirik, timbul sifat iri deng. Mana sing kade nu kadua mun hayang salamet di dunia akhirat jauhan sifat naon arogan takabur ngarasa urang leuwih bagus daripada bat. Awas sing kade dua tah terus ya terus can nunutan can panas can nu katilu au naon u teh lamun hayang salamet cek Rasul di dunia jeung di akhirat naon una ulah rasa teuing ulin naon ulin-ulinan ngedul. Apal kana jelema ngedul? Apal ngedul apal? Hepan urang mangardul ieu Kiai. Mana bukti ngedulna? Dina KTP pekerjaan urang naon coba? Pataninya. Bener teu? Na KTP pagawean urang naon? Patani, ari tomat jeung cabe meuli tah henteu? Nah, meuli. Ari dina KTP petani, ari cabe jeung tomat meuli kene. Pan eta ciri jelema nged. Eta masuk ulah sarua. Urang panjelema ngedul na KTP mah petani ari tomat ge jeung cabe kudu meuli ken. Padahal punten Bu eta tomat jeung cabe teu kudu dipelah ku leungeun, teu kudu. Kunaon? Ku jubur ge jadi. Ih beneran. Bisi teu percaya ibunya balik ke dieu ngakan tomat sakilo we. Geus kitu isingkeun. Terus pager isi kumbe menang 2 bulan yakin eta gualal deh eta tomatna eta. Beneran. Lamun teu jadi dikoreh tomatna bisi dinya aya tulisan coba lagi misalkeun. Bisi teu jadi. Eta tomat teh teu kudu dipelaku leungeun ku jubur ge jadi. Tapi kulantaran urang mah ngedul, batur mah buruanana geus pinuh ku roay, ku dangder, ku gedang, ku tomat, ku cabe. Ari urang ku caduk be pinuhna. Kunaon? Lantaran urang mah geus mun hayang boboga, hayang sugih, sanajan geus ditakdirkeun nu sugih jeung nu miskin, sagalaga aya cirina. Aya cirina pikeun ka surgaeun aya cirina, doang pikeun pikiayaneun aya cirina, doang jaro ya pijaroeun aya kereubel cirina. Aya cirina kabeh ge, sanajan geus ditakdirkeun si anu bakal jadi jaro, aya cirina, si anu bakal jadi RT, aya cirina. Tah urang teh ngudang ciri. Lamun hayang sugih wayahna ulah nged. Ayo, usaha naon bae geura bae nu penting ulah ieu mah hayang sugih bae ari usaha teu daek, kasab teu daek, sugih moal. Atuh moal atuh. Geus makana nu katilu lamun hayang salamet dunia akhirat wabil khusus hayang boga pakaya ulah nged. Nu katilu tah l nu kaopat naon hikmah maulid teh naon l teh awas pamuda wabil khusus bapak-bapak jauhan lonte prostitu sengse awas sing kade heubeul mah heubeul ieu jalan kawannya salam barolong nya kuari mah nu barorong loba di salam lelempangan heubeul mah lelempangan kawannya salam jalanna barolong kuari mah nu barorong di salam lelempah makana singkat awas ulah ngadeuketan tempat-tempat nu kararitu lamun lalaki lamun pamuda geus beuki kanu kitu sanajan tinggi pangkatna hebat elmuna lamun tadina geus ngadeuketan biasana hayang neuleuh lamun geus neuleuh biasana hayang ngasaan lamun geus ngasaan biasana katagihan lamun geus katagihan buruk panakol bedugna lamun geus burut ngaca lamun geus ngaca kadituna paeh mun geus paeh atuh ngambay kadituna mana sing kade kunaon lantaran di akhir zaman bikang kabagi 5 golongan
sagolongan bikang bakal jadi pangeusi surga, 4 golongan bikang bakal jadi pangeusi neraka. Bejakeun entong. Moal marah, moal kasinggung. Bulurah heueuh jaga bikang bakal kabagi 5 golongan. Cek dina kitab bisi mana lagi sagolongan bakal jadi pangeusi surga, 4 golongan bakal jadi pangeusi neraka. Mana nu sagolongan? Nu sagolongan aya golongan bikang toko. Nu kadua bikang teko, nu kaopat bikang boboko, nu kalima bikang langoko, nu kalima bikang bak. Eta lamun dina kitab bisi mana lagi. Lamun dina kitab jarum super. Bikang kabagi 5 deui, sagolongan asup ka surga, sagolongan asup ka neraka. Hiji bikang sae, nu kadua bikang tempe, nu katilu bikang lele, nu kaopat bikang gurame, nu kalima bikang salom. Dina bikang gudmer, gudang garam merah, bikang ge kala bagi 5 deui. Hiji bikang panglai, 2 bikang lalai, 3 bikang orai, 4 bikang kirai, 5 bikang jabe. Dina kitab gentong, kabagi 5 deui bikang, palurah. Hiji bikang nyimutiah, 2 nyibadiah, 3 nyisaribah, 4 nyisatirah, 5 nyisawenah, nu kaopat nyisawenah, nu kalima nyisarbo. Bejakeun gambaran bejakeun. Moal kasinggung moal. Sagolongan bikang bakal jadi pangeusi surga. Nu mana golonganna? Nyaeta golongan bikang toko. Kumaha golongan bikang toko? Ari ngaran bikang toko rumah tangga na teu ogo sanajan jeung susah ngejo kasalaki lobason. Aya kitu aya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sanajan hirupna susah kasalaki tara marah, sanajan can bagus imah kasalaki badan sumer. Batur mah lebaran jeung daging kebo 3 4 5 kilo manehna nyambel bolondo tapi dina haterid. Aya nu kitu aya. Aya eueuh. Beuh lamun aya laku minta anakna nya. Menting solehahna. Baheula keur lelengohan mun dibawa ka panontonan beteng sebeuh di jajanan teka cabak-cabak ulah dimusikan dak jangke nyawerna ka dinya lain ka dieu. Jangke pan ke nyawerna ka dinya lain ka dieu. Kebek terakhir musik mah nya. Terus ya terus. Nu nyawer moal. Mana Bos Rohim? Oh, Bos Satri mana iya? Can aya bae. Terus ya terus. Baheula keur lelengohan. Ye wedel ulah-ulah ge. Rek nepuk deui bae. Yang ke nyawer ka dinya pan ge. Ulah. Udah etan ulah. Detan moal. Lamun detan moal jadi gula ya. Baheula keur lelengohan mun dibawa ka panontonan beteng sebeuh di jajanan teka cabak-cabak kalah mawa nimagahan ke kumaneh sobar heulan pan urang tah can kawinan kudu sieun ka panger. Mun engke urang tos nikah ka kumaneh kami pasrah sagala dan sumerah termasuk liang nubel. Ye. Tah ciri awewe soleh mah doang tadi. Sanajan hirupna susah, sanajan hirupna ripuh, sanajan hirupna teu kaprajeng batur, tapi kanu ngajadi salaki someah. Narima kaayaan salaki, selalu menganggap salaki anu terbaik. Telok ngabanding-banding salak. Ieu mah pan aya bikang, unggal ngobrol di sosompang.
teh ayeuna teh meunah aing mah ripuh boga salaki ripuh kumaha atuh sok aing mah teu kaprah jeung batur kumaha kitu nu lain jelema atuh jelema cenah mun eta bae teu kaprah jeung batur gawe ka Jakarta lempang jelema balik jelema boh ajo hayang balik duludug meureun atuh cenah salaki aing mah nya usaha dagang pulsa ngeun salah nomor bae melak paira melak paria 3 kintal ngeun para rait bae ngojek batur mah payuan kumaha mah wah teu payu-payu sakali payu menang ini sedangkan ini buat apa ngajegang bae dikebut setik ngaguling na tukang baso na potong main na potong bayar 5.000 ngongkosan macam 250.000 aing mah ngerugi berugi salah aing mah kunaon sih cenah teu doang jelemanya boh salakina teu doang jelem babasaan awas sing kade ulah sok ngabanding-banding salak eta salaki nu dipilih ku ibu rek bagus rek gorek eta nu terbaik ti pange eta cenah salakina ieu kiai salakina doang kitu teu kaprah jeung batur atuh salah ibu kunaon daek anu kitu keur heubeul bener ente nah ari awewe soleh mah calon bi surgaeun telok ngabanding-banding salak makana aya ke 4 golongan awewe anu bakal jadi panggeusi neraka deui bejakeun tong moal kasinggung aya anu ngaran Bikang Teko nu kumaha Bikang Teko ari ngaran Bikang Teko rumah tanggana teh ogo unggal poe jajan baso salaki dijieun kebo wer eta biasa namanya teh nya oh iya macan aya bae nih karak ti Palura dong yang PRT nya ada los teuing salaki modar nu penting aing ka pasar lamun lempang ka pasar sagala barang ditawar mun salaki balik peuting kabeneran jungjang jingjing babari diajak meting ngalaan baju jeung samping mun salaki tangan kosong biwirna baeud kos bagong ngomongna aing mah abong boga salaki otak bang astagfirullahaladzim aya dinu kitu aya ji aya kabeh dong nanya bu aya sing kade ibu hoyong teh ka surga tengetkeun awewe mah mun hayang ka surga cekelan 4 perkara rek didenge moal rek diturut moal oleh-oleh menang muludan mana hiji jaga salat 5 wakt nu kadua jaga puasa Romad nu katilu jaga kahormatan salak nu kaopat mun ditoel ku salakina online eta pan repeh bae kunaon kunaon kitu kudu online lamun ditoel ku salaki punten salaki mah sakitu-kitu dah upahna oh mau eta mah sabari nawaran ka salaki bau ruhai jasa eta mah osok nawaran ka salaki osok telok cenah ngabohong bae bulura naon gede gitu ganjaran eta nawaran ka salaki bu ganjaran nawaran ka salaki teh money god duit ku gede ieu mah aya panawaran ka salakinya mun salaki geus gajihan nya bener salaki loba duit bener bohong lamun salaki geus gajian mah geus aya nawaran deui kuduna kumaha kitu rek salaki boga duit geus gajian rek encan tetep tawaran salak gitu makanya sok dina maca teh geun keur heubeul nya di dieu sok maca teh kiai telok maca telok barokah eta kiai eta sanajan eta maca judulna pangajian sok deugeut eta kana pangejoan eta lamun di Sukaraja mah aya almarhum Abah Husein maca barokah berkah maca aju nu ngomong non bisa gitu maca ai bisa mentok ngan pernah ijazah bae makana santri sing kade nya lamun keur masantren geura siapkeun geus bakal kehidupan di masyarakat minimal santri teh atuh jadi MC bisa hadarot bisa ngadoa bisa kok mah sampai bisa maca punten santri kori mangaradul pan nya telok rek ijazah eta padahal maca luar biasa eta doang kumaha maca makan kieu pupuhna loba aya asmarandana dangdang gula kinanti sinom nya sabina ngeun biasana eta sapupuhna eta PRT Rohim eta sapupuhna biasa 50.000 eta sapupuhna biasa sok anu nyelapkeun teh nyamun maca mah bener teu sapupuhna biasana sok anu nyelapkeun di dieu osok doang kitu lamun misalkan osok deh contohan ku kula osok doang kumaha kitu cenah maca kieu asana lamun teu salah ngeun anu nyelapkeun moal ieu kula maca ongko anu nyelapkeun ke doang kumaha kieu lamun laguna Asmarandan doang kieu lawan Cinalita Malis Sumerah Dewi Aisyah ing desa Jilan pernah lan sinebut ing riwayat si Abdul Qadir Jailan
dukrarai lagi ingdango anggo guru ngaos Quran wer eta biasa nama eta imah dauh baenya atau biasanya lamun sapupuh teh biasana eta rokok jarsub sapungkus kuluhum atau napi kabulina satengah eta biasana eta sapupuh eta deui lawan cinalita malis sumerah Dewi Aisyah ing desa Jilan pernah lan sinebut ing riwayat si Abdul Qadir Jailan dukrarai lagi ing dango anggo guru ngaos Quran coba awewe kupingan mun anjeun hayang ganjaran mun salaki babatukan di kamar hareup sorangan ku anjeun geura tawaran mun rek make gegeraan mun moal rek diampihan sapupuh eta deui aya deui moal dong tadi ya gitu aya deui mana semanana malam-malam dadaos sapin si Abdul Qadir Jailan daket dateng kenging supe malam-malam ngaji kitab paki maring ulama Abul Wafa wastanipun ukel kang derbetanaya tuh kan oh hatur nuhun saya teh namina ya mohon abang siap dibacakan saya tenang mohon insyaallah ke terakhir bebahnya mohon kin ayo nabah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim hayang jadi naon anak abah hayang jadi ustadzah hayang ngaji Allahumma faqihha fid din wa ta'awin Allahumma faqihha fid din Allahumma faqihha Allahumma fahamna Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'adud ajin sabina wa tarwaqna fa'idin ya hayyu ya qayyum ya rabbal musa wa ya rabbal musa akrimha awewe akrimha bijudatil hibdi wa suratil fahmi wa rizqnil hikmata wa mariyatal ilmi wa sabata dinu wa sallallahu alaihi wasallam pasalat guruna ma'akulakum wa fid amri Allah ya rahmatika rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa wajhna ndos bah leutkeun bah nya hiji leutkeun nu kadua si beungeutkeun nu katilu pasantrenkeun najan dicayan bae jadi ustadzah cai be 2 galon be di jampean bae teu masalah teh kok bener enggak terus balikan deui malam-malam dadaos mana salah ge gara-gara duit sih poho be kula asmaran dana doang kumaha asmaran dana doang kieu malam-malam dadaos sapin si Abdul Qadir Jailan daket datang kenging supe malam-malam ngaji kitab paki maring ulama Abul Wafa wastanipun ukel kang derbetanaya Masya Allah hatur nuhun luar biasa ya Abdul Qadir sakit itu orang di dunia eta kamu jaga di akhiratnya sakali deui ulah aya deui moal malam-malam dadaos sapin si Abdul Qadir Jailan daket datang kenging supe malam-malam ngaji kitab paki maring ulama Abul Wafa wastanipun ukel kang derbetanaya jadi awewe ulah nganggur lamun geus beres di dapur ulangan kang ngomean pupur komo bari ngomongkeun batur disosom pangka mansur mending geura poean kasur gesang peting adujub eta atuh daripada ngomongkeun batur mah tepug makana sing kade tawaran nu jadi salaki cenah kiai lain ku tah hayang tawaran salaki pugu masalah nais pugu kiai isin hayang nawaran mangeun isin teu kuat bener ente gengsi nah eta penyakitna gengsi ya makanya aku kula rek dibejaninya cara nawaran salaki supaya ulah isin bejakeun ulah ieu mah pada urang nabe nya pada urang nabe mah kumaha cara nawaran salaki pel isin nawaran tapi teu kaciri nawaran doang kieu bulurah lamun parulah keur diuk nya ieu bulurah ngalewat kieu nawaranna bararade nah gitu cek palura teh atuh hampura pugu maya kuari awak naik cara rape ampihan dagang teu payu ngan urang laju atoh bae ai salaki ngomong kitu laju atoh bae kumaha ngomong deui urang ge lamun kapeuting arek mah bukakeun bae ngan urutna tutupan deui bisi ku ucing naon ganjaran kitu teh nawaran salaki ganjaran gede eta kunaon kitu lamun salaki bunga lamun salaki ridho anu jadi ibu nya ibu maot misalnya harita kene hak surga jaminan anak kunaon karena ridho ibu mah aya di ridho salak
Tapi punten ima aya naon salaki mun salaki loba duit bener. Boho salaki tos gajian mah boho ulah-ulakan cek paribasana diajak karak di toel sukuna ka toel teu ngahajat age. Tak bae kitu. Kumaha sana? Abade. Jajal salaki teu boga duit. Jam 10 di toel ku salakina. Mah. Aya naon? Atuh cenah jatah riris. Make salimut riris mah. Jam 10 di toel. Mah. Aya naon? Atuh cenah jakar rasul. Ka rasul neuti pi ka di terus ka sama. Jam 11 itu elit mau atuh hayu. Oh cai. Itu ke bapak nunggal. Teu hayang. Jam 12 itu atuh hayu mah juga jam gini. Kolot teuing carape. Cumbang si jam ngondrana ka sekolah carape. Jam 1 di toel teu malik. Jam 2 di toel teu malik. Jam 3 teu malik. Teu malik bae. Jam 3 di toel teu malik bae. Atuh ngajrot salakina ka ieu. Keluar lumpat ka saung ronda. Kabeneran aya kokol gede ditabuh bae ku salakina. Trong. Cek jaro teh. Aya naon di RT meni haliwamat. Non anu maling, Allah. Non geus subuh encan, laju aya naon ieu tong ditabuh meni beras-beras teuing. Panasaran teu hees kabehan mah cenah. Oi. Oreng burung teu dibere. Awas itu. Tapi punten Bu. Sok silahkan tanya ke bapak-bapaknya, termasuk gua pribadi. Lalaki mangeun sakitu kituna upah apanya? Bener tak? Lalaki mangeun sakitu kitulah. Jajal salaki ibu malam Jumat teh dibere. Bawa musang masih doang jaro di jaro. Jaro malam Jumat teh dibere bulurna teh ulah gagabah. Lempang ka desa ka kantor mamarahan anak buahna. Musang masih mamarahan. Cak anak buahna, "Pak, atuh abis sana enggak ada loba mau dipecat ya ku aing." Mane teh dibere malam Jumat. Ulah gagabah. Atuh salaki ibu patani malam Jumat teh dibere. Pane tak kasawa beak kalangan batu di paculan. Kaya mah galangan kami linu kagak gana loba mah. Jeung jadi dipacul ku aing. Ih, orang teh dibere. Karena naon? Lalaki mangeun sakitu-kitulah upahna. Bener teh Pak? Sakitu-kitulah digawe ngagebot tani kulit tandur jadi bos pedagang. Tujuanna naon? Gesang tujuan eta teh dibere ngamuk teh Pak? Marah tuh? Marah kagak. Sehingga aya dongeng apan keur heubul sagede jawara kumis baplang nya. Awak gede tatuna loba nih cak jengke. Tetep ketika teu dibere mah eta ngamuk lah gabah. Bahkan sagede jawara lamun ditawaran mah eta leuleus. Keur heubul aya dongeng, teuing kula dongeng teuing. Jawara jagung ku di awakna. Kumisna baplang, boga golok pusaka. Eta golokna teh bau golok pusaka. Syarat teh panjenengan, "Neng, ieu golok kakak pusaka ieu nu hade ieu, ulah-ulah kan dipake dicakal ge ulah bisi camal." Siji waktu jawarana teh meureun lempang. Kana babaturanana. Ieu pamajikanana arek ngalasuluh. Ya, eueuh golok. Tungtuna kapaksa make golok salakina nu pusaka teh dipake ngalasuluh eta golok pusaka pamajikanna. Dikadekeun kana suluh prok be potong. Boh, cek pamajikan modar, aing modar geus kieu modar. Lantaran salah aing mabarangasan, ulah-ulahkan ka batur, komo ka pamajikan mawani jasa. Ngeun ieu pamajikanna inget cek kiai lalaki mah kalemahanna lamun ditawar. Akhirna eta pamajikanna mandi make minyak sungit, laju hees di kasurna teu make nanaon. Mun di hatena mah geus siap-siap bae laju nama lah meureun nasib aing doang kieu kudu paeh di leungeun salaki kudu paeh di salaki anu sebut jawara teh laju nama pasrah bae ka pangeran geus ngalamun bae ngeun geus siap-siap bae manehna najan di kumaha ge geus pas jarum masa motongkeun golok salak bener bae menang 2 jam datang jawara teh tos ulin berhenti mah babaturanana didolo dina meja golok pusaka potong bagor mata lagi molotot bae kumis laju nangtung bae laju ngomong bae saha ieu nu motongkeun golok pusaka aing dicacag waing dicacag pasti si sarmuna ieu pamajikan aing ieu ditinggali ka dapur di mana dia sarmuna dicacag waing dicacag di mana dia nyamunina najan balik ka imah dia kalitan diteangkeun dia ku aing dicacag dia ku aing dicacag tengok ka dapur ka hareup pas dibuka lawang ditupak dicacag dia ku aing dicacag pas neul pamajikan geus teu make nanaon di luar mah geus gagah dicacag ku aing dia dicacag pas neul pamajikan ditatag dia ku aing ditatag tatag gula pes deh kau cek pamajikanna teh naon bade ngajakeun gijung tatag naon paneta golok kakak potong kuneng tenanan gi ulah-ulah kan potong lagi dijual ke kuneng tenanan laju neng moal laju amal tatak-tatak gi jeung naon tatak-tatak neng cium-cium meneh amat teh laju ieu ikhlas golong potong ikhlas teu naon atuh ngagoleh sagede jawara ge geus nu eta mah ngagol aju kiai kumaha sarua kiai ge beungan sarua bae geus sakali deui sing kade awewe mun asup surga oleh-oleh menang luluran hiji jaga salat 5 waktu nu kadua jaga puasa Roma
Nu katilu jaga kehormatan salak. Nu kaopat mun ditoel ku salaki on. Terus ya terus. Eta Semarandana aya di laguna Sinom. Aya nyempilkeun di mall ieu. Hah? Oh bos saya jangan keluarnya. Ah aya tenang siap nu ari aya. Bener ya bener. Deui maca saya deui. Aya laguna Sinom. Lamun Sinom mah kieu laguna. Ngandika saya Abdul Wapa semongkotuan wis parapta maring nagara Baghdad yakti waktu ikituan ingkang marentah sadaya sagunging para aulia kang ana ing desa Baghdad miwah ing lian nagara encan bae nih sakali deui kitunya sakali deui ngandika saya Abdul Wapa semongko tuan wis parapta maring nagara Baghdad yakti waktu ikituan ingkang marentah sadaya sagunging para aulia kang ana ing desa Baghdad miwah ing lian nagara sakitu nu kapihatur kasadaya dulur-dulur disim abdi pamit mungkur hampuraku salah lembur sanes abdi ku teu sono ki Ipan ngenagean waktos keur bobo mugi enjing jeung pageto urang bisa siling tempo amin ngan sakitu urang ngaji mugi ditepangkeun deui di walimah anu sami mugi panjang umur abdi cak-cak paeh cak-cak modar ka pasar jalan Ciruji daek paeh daek modar ku kelar kasih behaki lemeng tenet cocongan di candaka rancagaluh mengpeng deket sosonoan mualami urang pajauh ayeuna abdi rek mulang sing iringkeun jeung kamelang muga-muga urang tepang di walimah nu bakal datang amin ngan wayahna ulah poho ka Pak RT nu di jero mun balik ka imah sok loba nu moro bari nanyakeun daging kebo sakitu pesen orator geura buatkeun berkatna kana mobil ulah kana motor ngan wayahna tong disensor bisi eusi amplop tok bok mana baca resapan dan jarang sapakan bobot pangayam timbang teraju cukup lumur nu kasuhun mugi jembar pangasami hampura anu kateda selamat siang selamat berpisah selamat tidur selamat mimpi indah semoga berjumpa di acara dalam kesempatan dan gelombang yang sama khudma sofa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi